gitu indungna nah sirahna tinggal ieu masih mah atuh turun bapana turun eta bapana turun ka handap nyusul anak kumaha anak nanti para lembok alhamdulillah turun teh ka handap geuning kalapa da eta hanyat maksakeun ngangkara teh cik budak teh para ih pas nuheuh ka sumur geuning diturunan mata alhamdulillah summa alhamdulillah pan ngomong gitu atuh ujang teh ka mana balik komah teh teh neangan maneh moal digebot da moal dicarekan moal membalik udah turun ti para sia turun geus ngaco deui kitu di mah jeung anak teh naudzubillah summa naudzubillah sing saleh we jeung panjang barangkali teh tak tong pegat na doa teh Robbi habli minas sholihin Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama osok tara wae didik salatna kewajiban ibu jeung bapak papatahan cara gerakna awas heula keterangan teh kewajiban indung jeung bapana Ustad teh kabujeng atawi teh kaburu abi teh capek meulizgina keur tuang jeung leutna bagi tugas jeung saha aya lembaga dibentuk pemerintah tuh sekolah agama tuh pengajian tuh guru ngajina ngan oma tadi ceuk pangarsa ge titipkeun urang ka guru ngaji teh sabab meh lepas tanggung jawab nya jinjing budak teh ka guru ngaji ceulina tong dibuihkeun lain gitu mah dangdanan sing pantes pamelikeun sampingna jeung kopeahna pamelikeun baju koko nu pantesna dangdanan cenah gini teu pantes atuh didik bawa ka ustad biasa jeung sopan pok cerita diplomasi teh Pak Ustad manawi ngawagel waktosna abdi teh rumaos da terang teh kewajiban abdi anak teh nanging katawis bapak Ustad abdi teh capek kitu ka dieu engan apakahna urang bagi tugas jeung abdi insyaallah mentingkeun si pejit jeung bungkus kulitna punten ku Pak Ustad pangheurinankeun hatena ku keyakinan pinuhan ku ilmu pengetahuan sangkan selamat dunia akhiratna nitip abdi murang kalih ka Pak Ustad kitu teu henteu cuma Pak Ustad teh budak saha teh weutuh teh anyar da usah doge tanggung jawab ibu lamun nyepretna budak batul izin doraka dengannya panisi malakama dididik ngejangkor ngaji dicarekan budak batul datangan kiaina sing sopan diplomasi sing pantes ditipkeun kumaha geura indung bapa anu syariat jadi anakna ari budak hayang bager dibikeun ka ustad atuh ngemut teh meusan indung bapa mah pelesiran ustad mah ngadeluk maca aba baata ataba geus buku kitabna mah ngadidik anakna indung bapana kursi mah hape ustad mah magrib teh kuat seliar bikin anak batur ari indung bapana hare-hare mikir ayo ruk dahat mah aku menjawab tak tesaliteun jaga di akhirat indung bapa rek asup ka surga tetulus dibedol ku anakna ka neraka nah di situ naon sabab teu tanggung jawab